Keur meujeuh-meujeuhna panas ya baraya euy akun para suhu loba anu ngablokir loba anu hese bayaran bahkan hese cair cenah baraya eta dina pikiran para suhu teh ngomongna teh kieu ka aing teh ye wa euy cenah aing hese bayaran wa kumahanya euy wa euy cenah akun aing cenah euy anu kahiji diblokir wa euy cenah akun aing cenah lah bermasalah terus cenah euy dina masalah pembayaran dengekeun cek aing teh bos wa nya tah ku aing teh dipapatahan si suhu teh ieu teh ku aing teh da aing teh sok senior aing teh dina mah heueuh yeuh wa cek aing teh dengekeun heueuh kumaneh di mana cek aing teh perusahaan anu mung rugi follower maneh teh geus gede wa cek aing teh tong boro maneh anu can diverifikasi ieu pengaman biru cek aing teh anu diverifikasi ku pengaman ieu anu aya centang biruan bisa diblok saha cenah nyawanya euy ku orang luar negeri atawa ku saha eta atawa ku para hacker lain eta teh baraya sok kumaneh bayangkeun saha eta ku saha ya intina mah lamun ceuk aing nya anu apal email aing nu apal kode urang nu apal ieu nu apal kata sandi urang saha deui lamun lain pihak Facebook atuh baraya tah dimulai dinya sia teh pikir secara logika baraya nya dengekeun ieu para suhu sia teh ulah kasombong kina-kina follower loba leuwih gede follower leuwih rawan sia teh dina akun-akun maneh teh leuwih membahayakan we ka ditu teh ulah sakina-kina maraneh gaji gede geus ka ditu ka dewa geus santai geus kumaha eta teh maneh teh perlu diingat akun maneh teh eta teh teu aman da perusahaan ge mung rugi maneh teh baraya suhu ieu mah lain ajang pemula ai pemula mah geus yakin moal aya nu ngahack moal aya nu ngablokir kecuali mencet link eta mah mencet link anu geuningan berpura-pura ngajasa naon we lah eta teh ulahnya bara pemula dengekeun ieu mah khusus yang para suhu ieu mah langsung ke intina tah ka para suhu nya intina mah eta akun-akun maneh anu gararede anu gajihan geus puluhan juta ratusan juta ulah nyalahkeun dihack ku sasaha anggar ku pihak Facebook keneh dihack mah ingat logika tah perusahaan mung rugi ya lur tah sakitu hungkul info ti urang mah ulah berpikir negatif ka para hacker ka para luar negeri lain intina mah akun maneh geus terlalu besar geus terlalu gede bayaran perusahaan pasti mung rugi ku gaji maneh anu video 10 detik 15 detik ta eta intina mah tong boro-boro teu make centang biru nu make centang biru oge bisa dihacker ku pihak Facebook baraya tah sakitu hungkul info ti urang mah pepatah kamararanna mah ye para suhunya ye omat tong sombong sakitu keberkeun lah para pemula walaupun gaji leutik ge gaji leutik tapi aman ka hareupna semangat konsisten we pokona mah